Al-babus saminu. Ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususnya mu'allif dan kita masih sentuh. غفر الله ذنوبهم اللهم انفعنا بعلومهم وباركنا الله ببركاتهم ونفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الباب الثامن ariyata baban nomor ke-8. Fil adabi. Babu thaminu ariya bab ka-8 fil adabi eta dina nyaritakeun pirang-pirang adab ma'al kutubi sartana pirang-pirang kitab allati anu hiya anu ari itu lati alatul ilmi eta alatna ilmu. Wama jeung perkara ya ta'allaku anu jumantel itu ma bitahsiliha kana ngahasilkeun ilmu. Wa wada'a jeung nyimpenna ha kana itu lati. Bitahsiliha kana ngahasilkeun lati. Wa kataba taha jeung nulisna lati. Wa fihi sang eta tetep dina itu bab khamsatu anwa'in ari 5 pirang-pirang warna pirang-pirang macam minal adabi buktina tina pirang-pirang adab-adaban. Di bab ke-8 ieu nyarioskeun tentang etikana antara urang jeung kitab. Dibahas urang jeung kitab oge dibahas. Kumaha nalika urang nyepengan kitab, kumaha urang nalika ngangge kitab. Ari kitab teh di antawisna nyaeta alat supaya orang menang ilmu. Nah, dina ieu pasal atau dina ieu bab aya 5 poin anu rek dibahas. Aya 5 etika anu dibahas. Al awwalu ari nomor kahiji. Yang bagi penting li talibil ilmi pikeun anu nyuprih ilmu. Naon ayya'antani yen ngenya-ngenya atawa nya-nya gitu. Itu talib eta aya baan teh nya. Bitahsiri atawa tahsiri eta. Ada keharapusan. Bitahsilil kutubi kana ngahasilkeun pirang-pirang kitab al muhtajinu dipikabutu ilaiha kana itu kutub bima kalawan perkara angkana anu ngongangkeun hu
amkana nungongangkeun talib hu kana itu mah bisyiroin kalawan meuli wa illa jeung lamun teu itu syira fa ijaratin maka kalawan nyewa au ariyatin atawa nginjem. Kahiji penting pikeun jalma nu nyupri ilmu kangge ngahasilkeunana ilmu teh atawa bener-bener sungguh-sungguh dina ngahasilkeun kitab nu dipika butuh. Lamun ngaji sesuai jeung pangabutuh. Ya ai tauhid fikih mah jelas butuh, ilmu alat butuh, tasawuf butuh. Jadi mending kene ngaji karena ilmu nu kitu daripada ngaji tentang kadugalan. Cenah hayang diajar supaya kuat di kadek, hayang diajar supaya orang bisa ningali jin, hayang diajar supaya ieu manehna riweuh unggal poe ge babarengan jeung jelema dereng mah hayang jeung jin unggal poe teh riweuh ka panana. Nah, geus teu logis eta teh. Dan kitu geus teu layak, maksud geus teu layak teh utamakeun heula kebutuhan diri jeung Allah, kebutuhan diri jeung papada manusia. Jangan jeung macam-macam. Hayang kuat anu dan lain sebagainya. Eta teh geus teu boga tujuan nu jelas eta teh. Nah, bitasil kutubil muhtaj ilaiha bima amkana ek meuli eta mah sok meuli kitab. Nah, kapan rek ngalogat urang terek ngaji kudu boga kitabna, boga duit beli meuli wayahna, teu boga fa ijarah nyewa nepi ka kitu tah mun rek ngaji teh eueuh keneh wae au ariyah sok atuh nginjem ku bakat naon tah ku bakat supaya bener sungguh-sungguh. Kapan kieu mun bener-bener neangan ilmu, bener-bener sungguh-sungguh hayang menang ilmu, maka jalma bakal boga kitabna. Dina teu bogana oge rek maksakeun mun aya tempat sewa kitab mah urang rek nyewa kitabna. Mun eueuh keneh wae bener-bener hayang naon? Hayang boga ilmu ngan teu boga duit. Kanyat nginjem heula. Kelas sabaraha? Di kelas 3 ibtida atawa sanawi mah kitu bari ngaos tapi 3 artos urang meserna. Tuh aya nu abi bari nambut moal dilogat tanda bari ningali wungkul. Karena engke teh adik-adik di payun rek dibahas. Mun urang nginjem buku ka batur kudu kumaha? Mun urang nginjem kitab ka batur engke kudu kumaha? Kalau nginjem kitab ka batur milu nulisan dina kitab teh. Kita aya di payun teh. Tah itu di antawisna kitu. Saking sungguh-sungguhna atawa cirina di antara jalma ciri hayang ngahasilkeun kana ilmu aya kesungguhan dina jalma memiliki kitab nu dipimilikna jeung ngahasilkeun ilmuna. Li annaha karna sanyana kutub alatun eta alat bitahsilil ilmi dina ngahasilkeun ilmu. Ari kitab teh ngahasilkeun ilmu. Wala yaj'ala jeung yen ulah ngajadikeun itu talib tahsilahu kana ngahasilkeun itu kutub wa kasrataha jeung kana ngalobakeun itu kutub haddahu kana bagianana itu talib minal ilmi tina ilmu wa jama'a jeung ngumpulkeun hakana itu kutub nasibahu kana bagianana itu talib minal fahmi tina pemahaman kama sapertos perkara yang anu migawehu kana itu masaha kasirun kalolobaan minat tolabati hada zamani tina muridna ieu zaman wa ma asana
jeung duka cida alusna naon kaulu bandihim cariosan sapalina para ulama. Awas Arab pegon ulah kulaten tingkat tingali da ku bapa mana nu ngalogatna ti katuhu heula nu ngalogatna ti kenca nanti katuh berarti Arab pegon nanti kenca berarti tulisan Latin tawis. Idza lam takun hafidon wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u atantiku bil jali fi majalisin wa ilmuka fil baiti mustaudain. Di dalam takun di mana-mana terbukti anjeun hafidon eta anu hafal anu nyaho nu apal wa iyan tur anu ngarti pajamuka maka ari ngumpul kena anjeun lil kutubi kana pirang-pirang kutub kitab layan pau eta teu manfaat itu jam hayo we ngumpul-ngumpul kitab mulian kitab tuluy dibulian nepi ka satamruan kitab teh bari anjeun sorangan kana hiji kitab ge teu ngarti teu nyaho. Ari kitu mah melian kitab teh bari apal karena memang naon butuh teu naon-naon bahkan alus. Ngan ari ieu mah hayang kasebut gaya we ku batur melian we kitab dibaca henteu. Paham henteu, ngarti henteu. Kumaha fajam ukalil kutubi layan fang ngumpul kena anjeun kana eta kitab, ngumpul kena anjeun kana eta buku, bari sama sakali teu apa jeung teu dipake layan fang teu manfaat. Nebikeun kaya tim piatu. Kajabah mun memang dibutuhkeun, aya dibutuhkeun mah sae. Meseran kitab, wah nepi ka ngajajar kitab, tapi karena memang dibutuhkeun, ek dibaca ongko halus. Dengan saukur ajang variasi mah ngahisab atuh. Atanti kunaha ngucap anjeun bil jahli kalawan bodoh pi majlisin di hiji majlis wa ilmu kanjeng ari ilmu anjeun fil baiti di jero imah. Naon maksudna teh tuh otakna geus di luar kepala otakna ilmuna geus di luar punya otak di luar kepala rek kumaha ular goler sirah otak itu. Jadi ilmuna geus jero teh geus di luar kepala. Mustaudain anu dititipkeun wa idza amkana jeung di mana-mana ngongangkeun. Di mana-mana ngongangkeun naon tahsiluha ngahasilkeun itu kutub bisyirain kalawan meuli. Lam yastagil tah ulah nyibukeun anjeun. Maksud anjeun teh talib. Lam yastagil tah ulah nyibukeun itu talib binus khiha kalawan nyalina itu talib kalawan nyalina itu kutub. Walayam bagi jeung teu penting naon ayastagila yen katumpul itu talib bidawamin nushi kalawan langgengna nyalin illa fima kajaba dina perkara yang tadaru anu hese naon tasilu ngasilkeunana itu mah.
ada misamanihi karena teu aya harga anak itu emak. Wa ujrotis tinsahihi jeung buruhan nyuprih nyalina itu emak. Walayatamu jeung ulah mentingkeun itu thalib bil mubalaghati kalawan ngabangetkeun fi tahsinil khatti dina ngahasilkeun tulisan. Wa innama yahtamu jeung sanyana pastina mentingkeun thalib bitashihi teu ha kamu hehehe mau kalawan ngaluskeunana itu khot. Jadi kieu aya alus nulisna aya bener nulisna. Antara alus nulis jeung bener nulis beda. Aya kalana jalma teh alus tulisanana mah alus ngan salah nulisna. Alus eta mah tulisanana teh mun nulis Arab harade ngan salah teu bener. Aya di jalma teh anu tulisanana bener ngan butut, aya gitunya bener tapi butut. Sepidol teh dia teh apa kieu we lamun nulis as-sholat alif lam sod kan lamun sod do sin shin itu pasti aya huntuan sanekan alamna ji aso ta aya huntuan aya naonnya tuh aya tanggulan teu bisa as-sholata gitu. Alus tulisanna mah ngan salah maka alusna nulis jeung benerna nulis teh beda. Alus keneh mana? Alus keneh bener nulis daripada alus nulis. Jadi hade keneh bener nulis daripada alus nulis. Syukur-syukur nulisna alus bari bener. Teu setiap zaman tulisanna alus eta bener teu setiap kitu. Wala yasta'iru jeung ulah nginjem. Tadi teh wati wala yaj'alu nya. Wala yasta'iru jeung ulah nginjem itu thalib kitaban kana kitab ma imkani syira'ihi sarta mampu meulina itu kitab au ijaratihi atawa nyewakna kitab. Sieta malamun ngaji cadu kudu boga kitab. Hayu we nginjeuman nu batur. Mun teu nginjem teh nyewa cek asana da sasa jarang aya sewaan. Beda jeung perpustakaan ya. Bahkan ke perpustakaan mah teu nyewa. Nginjem we. Teu meunang tah ulah nginjem kana kitab bari dirina mampu meuli kitab atau nyewa kitab. Kadang-kadang jang meuli kitab mah teu kabeuli. Padahal eta kitab salah satu alat jangan hasilkeun kana naon? Ilmu. Da jelema mah sok aya pohonna, kulantaran manusia mah aya pohonna maka kudu aya tulisan, kudu aya catatan, kudu aya buku. Eta buku jang mengingat kembali ketika orang poho. Ngelingan nalika orang keur waktu poho. Asani pamang ari nomor kadua na adab-adaban ya, adab-adaban naon ya? Antara orang jeung kitab, nenden kitab di mana tadi ngumpulkeun
ngumpulkeun jeung melian kitab ge aya anu meunang aya nu teu meunang. Nu meunang sakira-kira ku ngumpulkeunna ku melina bisa, teu meunang sakira-kira ku ngumpulkeunna teu ngarti. Asani ai nomor kaduana ieu kumaha jam 6:30 ya. Pak Dedi atuh cik SMA artinya jam 7 deui atuh taranggung ngaji teh. Kayak nu SMA kabujeng tara ibak. Kabujeng mun nya ibak mah. Kabujeng imam. Atau saribak. Atos. Tapi enak kabujeng teh jam 6:30. Mun jam 6 geus pasti moal nya. Geus pasti moal. Jam 5:30 kaudag keneh teh ka sakola. Kaudag keneh teh ka sakola. Ini bapak teh oh iya geus nepi ka sakieu. Heng apal heula 5:30 kaudag nepi ka sakola. Ulah kagok sok mending keneh ngobrol, mending keneh jujur daripada berpura-pura dalam kejujuran. Kumaha? Kaudag teh samporet atau pepet. Pas. Atuh tangeusan kieu. Sini tani tangeusan ngajina. Asani aya nomor kaduana tos sakitu wae. Punten nu kasuhun. Ieu saya murang kali SMA na cenah kabujeng lebet ka sakola. Jadi nu nita eureun ngaji teh lain bapa nya ka ade. Bapak. Nita ngaji teh. Keur ngeunah-ngeunah ieu ngaji teh. Paki eta ranggung kucing pada di jam 7 dewe, jam 7 di pada di. Jadi doaan jami'an awas pirang nita ya. Allahumma inni a'udzubika